Hari maneh teh saha ngaran? Heeh. Hanya teh apa? Aduh. Heeh. Hah? Aman. Lain. Ucok. Lain. Odong. Lain. Dodi. Yang disebut Dodi. Dodi naon? Dari sono. Urang mana maneh Dod? Cikampek. Lain. Subang. Lain. Sumedang. Mana tuh? Ciamis. Oh ieu teh. Ciparai panjang teuing. Naon we teh? Cianjur. Ciamis. Urang dieu. Oh, naon ieu teh? Oh, urang Bandung. Laguna halo Bandung. Kita lo Bandung atuh. Di mana di Bandungna? Hah? Loh, naonnya? Ciparai. Lain. Gede Bage. Lain. Jauh-jauh. Arsya Manik. Cipamokolan lain. Cipamokolan. Mana tuh? Boron Majalaya. Kita Barondogaring, Pak. Borononggaring bener. Salapalaguna, urang Majalaya, da Barondogaring. Oh, bener. Ai maneh naon ka beuki teh? Tutut. Lain. Naon? Roti. Ketan. Roti bakar. Naon? Roti bakar. Gorengan. Sisok lagukeun naon? Solenak ai geuda. Benar. Calena. Colenak poho deui. Tobat deui. Benar. Calena. Geus boga kabogo maneh. Di mana? Jauh. Di mana? Gede Bage. Urang Sumatera. Heeh. Bener. Ai karesep maneh naon kukat-kukut? Manuk. Manuk naon? Oh, buuk. Lain. Baca buah gitu. Geuh, manuk naon? Calecek. Lain. Isok kumaha beli di sadana teh? Korea. Oh, soang. Jauh. Aduh, monya soang di sadana kitunya. Alah, ampun. Jauh. Hah? Cager. Oh, soang Sunda. Masuk. Hah?
Ulah tong panjang teuing atuh bete. Maneh teh rek itu. Naon atuh teh? Oh, maneh teh hitut. Naon atuh? Nah teh bodoh-bodoh teh goblok. Hampura aing moal lila hayang ngisi aing teh ge. Goblok teh. Sakitu geus ngerti aing. Sakitu geus dibere isyarat. Sakitu kenang beberebetan teh kumaha ka deh. Datang aing teh mun jara rempling sararea hayang dikenangan uing teh ade. Oh sok atuh. Hah? Oh sok atuh giga kayaknya. Burung kadai tadi kumaha. Tah, geunah kitu mah. Heuh. Aduh, nuhun katampi lah. Bener gitu dah. Aduh, nuhun mun nara rincak ieu. Nuhun. Iya. Dek, nah datu dikenangan bieu teh sia teh. Hah? Maneh bieu teh dikenangan hebat teh tukang kenang teh euy. Bener tepakna euy. Saha teh euy tukang kenang tarik dibon ku aing saha ngaranna? Eta teh Berlin. Hah? Berlin. Oh, Sutisna. Anyaan budak sia meureun. Nuhun urang mana teh Sutisna teh? Di Banyaran Berlin. Hah? Di Banyaran. Jauh atuh Lemang mah. Di Banyaran goblok lain Lemang. Aduh. Kumaha teh dikumpulkeun teh aya naon? Diuklanan. Hah? Diuklanan. Saha? Naon saha? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapa maneh maot? Nah, nepi ka dibeakeun ku sorangan budak teh. Oh, budak teh ampun. Musingkeun sia teh goblok. Hah? Sia musingkeun. Nya atuh. Sarua di bapa maneh teh maot. Hihihi. Mun nepi ka geuleuh. Naon panyawatna? Saha nu maot? Nya atuh. Saha nu maot? Liper. Oh, atuh cing sabar we keun bae da katuturkeun meureun kurang oge. Goblok. Awa nu maot awa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos sabaraha sasi. Awa nu maot saminggu. Aje. Beda-beda teuing. Keun bae tong diceungceurikeunna. Da meureun katuturkeun ku urang oge ae-ae tong diceungceurikeun aje. Anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Aje. Ah gitu amin gitu. Kalau beuki parna goblok. Kalau bagi parah sih tahu. Untuk gitu. Kalau baturan itu biasa ya.
Kumaha coba kadaksana orang jadi dewa aja ya. Diuk. Yuk. Serasap jadi tuh Meningin ciprit. Ngatur kayaknya babak coy kulan. Diuk. Goblok ya. Jauh. Sidik nu gelo eta mah. Denawa sambiang merbayaksa. Denera sambiang merbayaksa. Sika pedang tamsir kada bini Chandra Sapanalin. Denawa balad-balad Batara Kala anu ngahaja dikerid. Nyaeta pikeun ngarebut kakawasaan sawarga Maniloka. Unirahangan nika kumaha cenah geus hasil urang dunungan urang kudeta. Geus hasil acan, Kumaha urang sararea urang sami bunga-bunga. urang curak-curak. Sabab dina waktu ieu teh urang dunungan urang teh geus hasil ngarebut kakawasaan sawarga parantos ngalihingihan kursi karajaan sawarga. Oh ya! Asik. Aduh, urang teh bakal jadi pejabat tinggi tertinggi. Terus jadi dewan teh mah. Urang bakal jadi dewan. Nah, siang ngarugi maneh. Naon? Ya. Jadi dewan mangke kumaha lamun drag-drag jantung. Nah. Kapan di mana aya budak geuning mangi karewas sok dewan? Sawan damel. Nah, sia teh kabina-bina teuing. Ai sawan mah di luhur geuning haseup awan. Awan mah dalang. Eta mah putra Dede Amung atuh. Wawan. Wawan mah di mana urang ning arek paseang ning tong wawanianan. Dilawan.
lawan. tak itu ya denge Gus ya di mana urang sadaya geus jadi dewa sok maneh hayang jadi dewa naon uing mah hayang ngebor hayang nyieun cai nu murni Oh, beres atuh. heeh Jadi Halo. pengairan. ai maneh uing mah lamun dipercaya kitu oge hayang ti bagian pertanian maneh uing peternakan Beres. melak naon melak kungkang Jangan naon atuh. kungkang teh ngeunah teteh disiupan dipake coy sama kangkung atuh tama nah sia teh Kudu beda kungkang jeung ai kangkung mah naon ai kangkung mah di mana urang ning erek ka hiji tempat tuluy kaliwat eta teh ka kangkung kalangkung kangkung. nah sia ai kalangkung mah di mana urang lempang deket lampu geuning ai sok aya kalangkungan kalangkang tama nah sia teh jauh-jauh tina kalangkung jadi kalangkang pan aya laguna kalangkang mah naon boga ka bogo jauh mun tas laut leuweung gunung boga ka bogo jauh teh mah belegung ai kalangkang mah kieu mungguhing dina kieuna teu nyari sia teh mina-mina ceuing atuh sia teh oh ai maneh mah ai dahar jeung uyah wae tapi hirup teh uyahan hei itu dunungan uing ya kumaha hasil Gus hasil ngancing waspada priatna jeung ati-ati dina waktu ayeuna balad sawarga anu disebut balad tantara Dorantaka menta supaya maneh ngajaga ketat ieu karaton mangga awas Lawan. bisi aya serangan ngadadak bisi aya serangan ngadadak kurang waspada permana tinggal sacekle siap barang nuju raos nyaeta sambil ngajaga sapratannya pun ieu balad tantara Dorantaka balad tantara sawarga Hiji. anu dihuit ku Batara Indra pikeun ngepung wakul buaya manga pasukan kalah sorak kana dia Jabatan. aya kepung wakul Bang. nah ya kurang ajar bangsat dasar setan dasar siluman ieu haram sasawarga katincak ku mangkuluk boreh gitu ya entong make jeung loba carita hayang nyaho nepi ka perbah mana kasakkeun sampean heuh wae manusia what Pusing jauh hayang nyaho ayo ampun buta hayang nyaho
dasar buta ayeuna geus dilini di sawarga teh ku ngai moal teurak sia sok woi ieu bae sabaraha peuting ngasah tapi soge masihna cara aing dulu ti urang buah dua oge dibere bedog rasakeun sia woi hampura kumaha geus birat ararinit eta geus birat ararinit najan mungkir geus takdir najan mumpang geus kadar milik diri bagja awak milik diri bagja awak deletang tumila reungitu mah deletang tumila reungitu mah cing lagu naon ya lagu saka inget teh aduh dek ayeuna aing dek nepungan widadari dek digiringkeun ka ieu tempat laksana aing kanu ceking deh mangkaning widadari mah cara reking cara reking atuh awakna ge sabab aing nya ge buta aing mah loba dedeleuan jeung alus dedeleuan alus tara kanu goreng beda deui jeung jelema anu rupana kasep tapi dedeleuanna ruksak kapeureung-peunan eta teh kuti kotok hayu batur urang ini ucap koron Dek ulin kayaknya kajono ka Pak Haji Sidik. Oh, mangga ka dieu sae. Sugana di bakalan bejana aya Pak Haji engku surang manyintreuk buah-buah. Aya ku bagjanya lur. Oh, katenan. Aki umbaran ti radio Alba buah-buah. Aya. Bapak Momo Cikeresek. Supi. Api Mamat Ruhiyat Baros. Aya.
Abaya ya ibu-ibu pengrajin bedog ukir Cibitung. Aya. Bapak Uli Nono Pasir Muncang. Aya. Bahdul Alba. Aya. Mang Dewa penjahit Buah 2 Sumedang. Sumpi. Jawa Barat Indonesia dunia. Aya. Bapak Haji Apo. Aya. Anu kusinen kamari disambat Haji Opa. Sadege-degena teh urangnya. Heeh. Alah. Bapak Haji Asyik Taruna aya. Supik. Bapak Dadan eta ti Sumertani eta Tanjung Sari. Aya. Letik-letik tapi gede usahanya. Bapak Dodi Darsono aya. Aya. Bapak Dedi Rosida aya. Aya. Si Dibja ka dieu. Aya. Aya. Ius aya. Alah nuhun kada rumpul masyarakat aja deh. Aduh, aya. Aduh, puting ieu asa kureug-reug. Reug. Seueur sobat. Dulu itu aya urang Parancis. Urang Prancis. Iya, saudara Stepan. Stepan. Aduh, bonsoir Stepan. Mas. Bonsoir. Alah, como siapa? Wewe siapa yang merci? Aduh, ampun. Bonsoir. Aya. Nuhun. Di Australia saha eta? Juragan Chris. Aduh, good night, Chris. Halo. Nuju neleman leuwih teh. Ain neleman leuwih, neleman gamelan di Australia. Nya. Disebut keris manjing marangka deh. Alah, nuhun. Kungkuk kahungan budi agama jama utami agama jama utami binasi selamat mohaya menyisi budi binasi selamat mohaya menyisi budi Kasmarasim kuring angit tulur kapaksa ku pajamana jaman teu giwur karengheng wajib ngajak para kanca tarata nagarana nyumponan adil sosial sangkang sami selamatna Ibu Hajah ini dasar bulan Omatulah kumawani Kang Dadang Sumertani rek ngaroba Pancasila buahna teu matak kade ngaruntakeun ka nagara gara-gara anu nyata bakal teu akur jeung dulur nu moal aya anggeusna rakyat
jalma-jalma nu parisa ngaparentuk undang-undang Wadamur sareng Abah Manana nuluyu jeung kanyataan nu suruh di negeri hukum haki umbaran aya diumaran keadilan jeung sosial kebangsaan Indonesia umumna sa-Indonesia pemoh nu kasebut Sunda jeung Sundalin wakilna estu putu tereh-terah perjuangan anu cager balaga sarta jaluju maklum uang nu katukang seurang nu nyiliwuri aya meja saking prawingwang tinalangan ya ampe gadi kirina sekar pinuji sekar nyebar kastore banglus lampah kipun yang otipati batara guru leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana ngaleos tanpa pernios ini tanpa pamit ke sawarga atuh ieu kalungguhan sawarga Maniloka ayeuna jadi di kawasan Batara Kala itu kaayaanna bidadari pating jararit para dewa pating karoceak diancam pati ku Batara Kala
Iya kejadian sawarga jadi genyileng kamar capada. Doh, iya. Yakin kala rek ngakanan deui jelema kalayan otipati parantos nyerenkeun kakawasaan ka Batara Kala. Beja pabeja-beja atuh kaayaan masyarakat Marcapada ngamaruda. Iya. Rupa-rupa pamadegan jeung kapercayaanana aya nu tatapa puasa ngadak-ngadak dalang ruat para rayu nyaeta supaya hindar tina ancaman kala kitu kaayana digenyelengkeun ku kajadian Batara Kala ngarebut kawasaan sawarga. Nanging anu dina waktos ieu para Kurawa anu disesepuhan Kurasidrona kautus ku Prabu Duryodana hasil tina tatanya sangkan ulah kaancam ku Batara Kala yakin kudu ngabogaan hiji jimat anu eta jimat teh ayana di Semar Badranaya anu kiwari hampir caket ka kampung Tumaritis para Kurawa sadayana sami merbayaksa. Leres. Aswatama Paulan. Anger citrak situ marang sapartomanmu biru paksa taruk citra soma citra yuda bomo wikata bomo wikata jaya wikata. Hige. Gula. Kumpul. Maga. Aswatama Paulan. sok kumpulkan barudak. Maga. Apa mana? Aswatama. Oleh. Edas. Sami berbanyak sendiri. Hige. Gula. Awon tong disora. Tong tumoya karina. Tong tumoya karina. Apa pedal batur? Siapa mana? Ya jaya wikata batur. Hige. Yep.
hampir dugi urang ya Katu Maritis ya malili salah sok jadi tugenah mata kula gagapan Komandan Trayuda pada wayah harga pada modal pada wayah harga Gus ambil nepi urangnya ya lamun ji masih Semar anu ngaran Enong teu dibikeun dina harti modal kabeh ya tenanglah awan rasa ngemotan saya ngemotan saya kurang nepi urang ya ke kampung Tumaritis Tumarima Desa Tumamprak Kecamatan Serah Bongkokan Kampung Tumaritis beureum urang gentian eta Enong Semar teh si eta mah pokona manu kitu mahal kecil asa dibere duit keur saminggueun dibikeun Mira Enong tina lama bere bease sakinta lumayan keur para japati gitu iya nayaka anu nyarengang sadaya ngaturkeun aku nyanggakeun kawilujengan kasadaya kaom dangu ngeurekeun kana hak batur atuh kenae tahu sapusi jadi jelema kapan urang tere nepi
nepi urang calik yadi. Mangga. Aduh, kena buka mata. Geus kada rumpuh sadaya. Parantos sadaya kayaknya. Culu kana waktu anu tentukeun datang mangsa anu direncana nitiwan Siril Panang Mustari. Jauh di jugjug angang di teang sanajan rupa-rupa anu kasorang di perjalanan. Teu burung nepi. Ya. Wayahna anu penting cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Nu ngalacak-cak nyeri huntu laun-laun anu nyabok. Alahna ai kolosok dileuwihan wae. Ai teu leuwih kumaha? Apa nu diteangan teh ku sadaya ge pada leuwih. Disusul dapuguh jauh abah kemang Karawang Tobang di teang dapuguh anggang najan hate mikasana dapuguh awis patepang Pahaji Bang Sulaksana Bekasi awis Abah Uyat di Sumedang aya. Kurawa samia pada merbayaksa. Samia merbayaksa. Satengah king marga. Aswata Majaya Wikata Citraksa Citraksi Citrasoma anu disesepuhan ku Rasidrona kautus ku Prabu Duryodana hasil tataros ti paranormal yen nagara bakal waluya masyarakat bakal salamet tekaan samukala asa kagungan hiji pusaka Semar Badranaya anu disebat endong Semar Badranaya ngandika kumaha ya kumaha ulah leutik hate sadaya nya eta sarerea geus pada apal sawarga Maniloka cenah ayeuna teh aya nu kudeta putrana ku anjeun Otipati Batara Guru anu ngaran Batara Kala
nggak berontak di syawarga ngarebut ke kawasan syawarga meureun eta politik kita politik kumaha politik meureunnan geus capek we jadi pemimpin geus seubeuh teuing tuluykeun ku anak api-api kitu Ya, ulila teuing teh. strategi meureun eta mah bisa jadi aing ngaran-ngaran politik mana hese diuji na Esa diterka dengan leuwih cantik ya, lemes. ngan ieu mah malahna urang sararea sabab ai batara kala teh jelema kanibal kanibal ongko radikal ongko beuki daging jelema baheula manehna hayang ngakanan jelema ta ayeuna bisa jadi ku ayana geus jadi pamimpin di sawarga teh bakal ngakanan jelema bakal beak tadi dunya hiji-hijina jalan anu bakal bisa nakis karena serangan batara kala menang tatanya ti ditu ti dieu ti jelema ti nu menang dipercaya yen urang sararea teh kudu nyeka enong semar wah sakitu omat jeung bisa ngolona eta enong semar batranaya orang gentian ku harta kakayaan nu saloba-lobana asal eta enong semar batranaya kapibana jeung kabawa ku urang ka nagara aslina ari sabab cenah numutkeun beja ti urang dipercaya eta enong teh lain saenong-enongna lain saenong-enongna anu mawi ku urang ayeuna dek diolong bisi kapiheulaan ku Pandawa sabab lamun geus kapiheulaan urang bakal ngege curug urang bakal pinangi jeung mara bahaya anu leuwih gede numutkeun beja deui ti nu meunang dipercaya eta enong semar teh tong boro jelema hiji dunya bakal abus kana eta enong jadi eta enong luar biasa pangawasana itu neng sarere ayeuna mah geuninganan para wargi eta enong semar batranaya da urang pen entah ayeuna bukituna wayahna ulah ara jeung subaha urang ini tinitan supaya tereng nepi hayu urang ini eta harta kakayaan sadiakeun nya eta keur mere semar saanak anak ari ngomong teh boleh dikitu we di Labuan seni Ngarajah we. kapan ieu teh murid Tatang Aditruna Percaya murid Patang. iya ulah ngarajah iya tak kitu hayo urang siapkeun tereh nepi urang ieu ka Tumaritis omat cing bisa ngolongna iya ayo pada ngomong ya kayu agung babar wete sami rempel godonge rempel
adalah si Pandanaru. Si Pandanaru. Para Kurawa ngalet ngengkring ngapanalet ngajuk-juk kampung Tumaritis. Iya inggih. Semar Badranaya Sapala Putra nuju Sempa Kapiguyon. Ya, Kula cong kadieu kitu Kakang Selengju. oh mana Ulah kabawakeun ngamarudah kitu urang dumeh ieu dunya kabeh diancam ku Batara Kala. nya kitu ulah kabawa arus urang. Sae gua. Karek nyaho meureun cu. Duh, naon teh gua. Jelema teh diancam ku Kala. Lares benak wartos. Heuh kadieu kitu Kakang Selengju. Oh sae. Alah ya. Kang, Asa kuwarara asli ngaidu. para raas kumari akang. Ngaran-ngaran urang hidup di pakampungan anu kaancam ayeuna kajadian. Kejadian Teu apal sileung ayeuna dunya diancam ku Batara Kala. nya kitu akang itu benak wartos kulan. Rupi-rupi tareka ina teh kulan. Rupa-rupa gara pamadegan jelema ayeuna. Loros aya nu diruat. Aya nu duduhun. Aya nu diruat wae. Aluh, dalang ruat para rayu. Alhamdulillah kulan. Oh, Dina luhureun panto eta kulan tulak bala meni. ngadak-ngadak ayeuna mah dina luhureun pantau teh mah kejeung aya bawang bodas, bawang beureum ditiir. Jukut palias. Eta teh tulak bala beureum teh. Maksudna mah tolak bahla teh teh. Kejeng aya sate domba sia. Padahal lamun tolak bahla bukti mah dina amal anu nyata sapopoe. Oh kitu akang. Welasan asihan dedeuhan antara urang jeung urang ye euy. Nya, Eta teh tolak bahla. moal katerap urang kalah. Jadi realisasi tina bawang beureum bawang bodas ditiir teh jeung cabe beureum. Kumaha teh Kang? Eta teh falsafah yen kahirupan urang mah sabagian gede tina tani. Tina tani bener. Lamun ronjatkeun mah geura sok dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa. Berhasil ya Kang. Bari hirup beragama tah hirup teh ulah keur dieu teuing. Bener Kang. Ulah pungsat Sok dijieun kasempatan kudu palalinter. Dimanfaatkeun kadang-kadang urang dipepende dina kabodohan. Dina kabodohan, bener Kang. Mangkana ayeuna teh ajas manfaat teh keur usum. Ayeuna teh. Nyetak kitu Kang. Dunya kena ku wisaya ayeuna itu. Oh, wabah jeung akibatna mah rupi-rupi. Tang tuta kudu tatanya sababnya ho sarta nyaksi ayana karasa bukti Semar Yawi Semar Yawi nangun Siti bentar Kang Puputra Semar kuncung dan narwulu Kang dadia pakuning alam Iya pakuning alam Dah naon
ngumujeng paingan atuh paingan dah kumaha wa abong kena hariring lain nu kuring dupi haleuh haluang lain nu urang nya ju sumuhun hariring nu maha wening haluang nu maha wenang ta eta wa kurukan teh bieu ceuk kata-kata cu kumaha kulan ulah waka suka seuri mun can panggih jati diri deh sumuhun laras wa saperti nu teu sapira teh basa teh ja sumuhun tapi maknana ageun ana dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ujang makna teh jero kumaha teteh wa kulan pangna kajadian urang ngamarudah masyarakat di negara teh eta teh hartina geus kalengitan jati diri eta teh wa geus leungit jati diri bangsa urang teh gini jati geus kasilih ku junti ai kurungna kurung titiran ya wa ai kurung manuk titiran eusina teh incuing uncuy ta eta geus teu saimbang ta haji kaayaan dunya geus teu saimbang hartina geus dengdek geus teu balan deui ayeuna mah geus teu balan deui ayeuna mah ujang laras wa kurupi-rupi ka nyawa jelema geus murah tos murah wa geus teu ngarasa dosa ayeuna mah geus leungit ajen diri leutik ringkang gede bugang sumuhun tapi parendene gitu genteng-genteng ulah potong ulah najan begeng ge ulah digotong ya ju ta eta wa ho wa mah rek pacuane ka barudak dah kumaha wa neneun kadeudeuh nu nakanyaah nitip ka asih kamarurang kali nu rek neruskeun dina seni dina seni regenerasi tenang empek korehan gerak korehan ilmu nasing nepi ka panggih moanya moal lebar wampe papangih-pangih ajang lamun panggih keur si ujang si ujang eta dawa mah tos sepuh wa mah geus sakieu kakolotanana awak wa mah ayeuna meureun panyakit-panyakit teh geus ngabejaan kana awak eta teh meureun anu mapageun ucuk nanakeun wa teh tereh balik sumuhun pindah kana kitu wa geus seueur nu karaos geuning wa ai 50 ka luhur mah tina sumanget ayeuna geus ngurangan geus rada nahnai wa geus rada nahnai atuh ka penggemar wayang golek kumaha anu di mana wae ayana hah kumaha wa wah ngagupai dah kade ulah poho kana budaya sorangan sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan bakal ruksak bangsana ulah dugi kacul dog-dog tinggal iga ulah dugi kacul dog-dog tinggal igel laras nya cu sumuhun wa ho pikeun ngaronjatkeun kabudayaan di urang pikeun ngageuing kabudayaan di urang da puguh urang teh tadina nagara bukti sajarah nagara dina basa Sunda eueuh atawa basa Sunda aya anu teu bisa di Indonesiakeun laras wa ku beungar-beungarna basa Sunda teh kitu tah hah laras malah lamun di basa Indonesiakeun teh teu ngeunah ngeunah cawerang kadengena cawerang ka kupingna teh wa model cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok apaan teh hese ese mode putri gelis gagaweran capetang tar nyarita amis budi taraseuri berehan tara masihan upama init-initan meme urang init geus nepi eta mode kebo meuli pakan kebo muli pakandangannya muncang labuh kapuhu keris manjing warangka nah hese atuh
cek bahasa Yunani kuno mapasapah Yunani kuno ex nihilo nihil pit back to back si teh tetecu kembali ke semula muncang labuh kapuhu teh muncek bahasa Arab berenang makan ala makan cek bahasa agama mah innalillahi wa inna ilaihi raji'un tuh geni nya ujang nu mawi dina leresan dia sok ronjatkeun neangan deui tarekah kumaha carana sangkan wayang bisa terus bisa nanyer gali dina wanda nu anyar dek kumaha bae oge bebas da ari wayang malain Quran anu teu bisa dirobah mah Quran nya cu da eta mah absolut dogmatis mutlak hudan mun teh mah aya nu nurutan ulah emosi kapan tadi ge hariring teh lain nu kuring haleuang teh lain nu urang nya ujang sumohon eta tong borok kitu geuningan ayeunangan ilmu mada puguh nepi ka negeri Cina cenah geuning nya cuk tah geuning eta urang Perancis kadarieu neangan ilmu urang Australia eta teh neangan ilmu merukan teh heeh ngan maranehna mah jara di duit juta-juta nya cuk jang kulan oh tak kitu ti uasa para kansa ucu mudah-mudahan we kapayun tiasa ditepangkeun deui nya ujang ai deuleu itu uluh urang Majalengka aya urang Majalengka eta tapi urang Sumedang bapak Ade Barkah aya Ketua DPRD Cianjur itu Bapak Haji Yunus Majalengka uluh mudah-mudahan cing jadi bupati amin titip ka urang Majalengka nyata Bapak Haji Yunus laras amin aduh ya ulah Bapak Haji Ade Firdaus nuhun ucu ujang kulan cing wa naon wa sono ieu ka Pak Haji Sidi kaki umbaran sono ka Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Dani Setiawan laras atuh geuningan itu Pak Haji Uruk mana aya nuhun ujang nuhun ucu Bapak Wali Kota Bapak Dada Rosada nuhun ujang Pak Obar Bapak Bupati Bandung nuhun ucu nuhun ya cing wa hayang kaul cu sae wa mangga kaputrana Bapak Haji Ali Dinar sakonya sok aya Jang Wani mental lagu Wajang Wani kanya sok Jang Wani kumaha Jang Wani we kanya wa